sih mana nyeri hati, euy. Emang mereka ngomong tentang naon? Masalah gitu jeung urang. Oke sih Bil kan aya kaitan we jangan teh maneh. Nah, urang mah mending kitu ya, mending jujur. Obrolkeun we. Unek-unek emangnya naon? Iya Bil, orang teh kayak mau bawa ke mantan maneh kan yang maneh teu narima. Betul lagi dia mah semua. Karena sih mas bawa mantan kita. Oh, dari kita no lain. Lain mah apa sih kan? Ini mah tentang hati Bil. Nanti sih dia orang oge. Tenang naon sih mana ada oge. Nah, bahasa urusan orang eta mah. Ya si Bil kan orang mau ngomong ke maneh, jeung maneh teh nah. Nah, bahasa ngana ngomongnya tong ka urang, ngomong nama ka kolot na we langsung ih. Tapi maneh ikhlas Bil. Ikhlas urang mah saya. Kalau gitu urang udah lius. Iya. Orang mah terjadi be ke mantan mana Bil? Kamu kemana we? Mereka ngobrol atau ngajak ribut nih? Atau ngajak